Dwi Alvin, Abdi Muhammad Raihan. Di dia simkuring bade ngadamel video laporan kegiatan dinten. Ieu nyaeta proyek barudak oray-orayan Kulinan. Janten ayeuna urang bade ngaminitan kaulinan oray budak awewe main gelar. Stay tune. Nah, ieu di lapangan giliran kaulinan oray kahiji. Budak awewe heula tuluy budak lalaki. Jengkol 10 genep. Nah, ayeuna giliran pamunggeus nu ulin oray-orayan. Yeay. Milik grup Bintang. Hai. Nah, urang geus beres. Ayeuna simkuring hoyong masihan pendapat ngeunaan kaulinan oray-orayan. Kumaha upami rancangan? Saya kan? Saya pisan. Capek tuh. Saya. Capek. Tapi resep. Satu acan eta aya nu terang ngeunaan kaulinan oray-orayan atanapi oray. Ente. Aya. Nah, jadi oray-orayan nyaeta kaulinan anu sok dihilaleukeun karena barudak rek ulin kucing-kucingan. Biasana sameme belum ulin barudak sok silih cakal heula tak-tak. Gitu. Sakitu wae laporan kegiatan simkuring ngeunaan kaulinan oray-orayan. Mugia anjeun resep. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Santen Caican. Apaan sih, Pi? Yang bener jangan terlalu keat. Kenapa sih lu? Ayolah. Hai guys. Ini ngapain sih kelompok siapa sih lo? Lanjut aja, nggak apa-apa nanti di 2,000 years later. Sata acan eta aya nu terang ngeunaan kaulinan oray anapi oray. Oray-orayan, Pi. Gua bilang oray-orayan. Ulin. Pipi mah